Oding kemana tuh kehet dari jalan terilala teuing. Oding, nak tulain gawat kehet siap berang manten. Gawat ya aing geus di dieu dina mobil. Ayeuna ayeuna dieu. Aduh. Sok gawat. Cumal kesemel pisan sianya. Anjing nyeri beteng deh goblok teh. Masih kemana nih? Aing bagian jalan. Bagian jalan. Jalan ke mana po enak? Ka Bandung Cungur Panjang Bapak Sia. Oh, ayo nama sia. Jalan na BR ning, yang bapak aing. Heeh, kalah ngajak aing. Sia diajak teh kalah ka embung. Duit we hayang, aing gawe najis. Masa jadi nyalakeun aing cuma. Ya heueuh sia. Nah, kumaha aing we atuh aing resepna kieu. Kumaha? Aduh, anjing hayang modal euy. Bisa itu udah kalah balik deui na kumaha nya? Karena lo bang cengek. Kumaha pancen aing jalan kalah balik. Tinggalkeun lah. Aduh, si Saroding si kunyuk ieu mah gawean aing geulak beurang manten. Nah, sia di mana Saroding? Kela yeuh aing tes modal heula. Ding, Kela. Nah, sia kana modal we tuh ngawelu we babal. Gawat beurang cek aing teh, muatan atuh beak disodok batur meureun. Naon? ngatas di mana dia? Kela aya aing ka dinya ayeuna yeuh. Heuh sok aing na mobil yeuh, tinggal indit. Modal wes kunyuknya. Ngatas di mana? Aing tes modal. Tas modal sih pancen naik indit. Heuh pan ayeuna erek yeuh. Tas modal cenah jo. Modal lah mobil anjing. Kumaha lamun kababayan eta hayang kene modal. Paling modal lah mobil cai ge. Bawa ke penumpang. Sia. Ya atuh kalah ka naik di dieu ken. Napan aing teh penumpang lin. Nah penumpang kumaha sia kenekan di ditu tuh. Nah geuning teh sia kalah ka dihareup di tukang pindah. Tukang. Heuh di tukang pan ngenekan di ditu tuh. Geuwat beurang. Sugan aing di dieu. Kedan sia. Mangkat. Yang benar atuh bos. Bandung. Ayo Pak. Pada ke mana? Ka Bandung ah, sabaraha? Ayo gampang naik Kak. Oh, berangkat. Bandung. Nyeri beteng ya aing kumaha euy. Mobil lagi seueuh. Aduh. Oding. Ber kan naik tadi dah kacai kan itu longsor. Aduh. Kacai. Kacai. Aduh, nasi kayak kacai naon? Aduh, anjing. Supir goblok. Aku
kumaha kalah ninggalkeun aing. Nah, sia tuh keur jalan-jalan kalah ke modal ket. Heupan teu kuat aku kumaha. Geuat-geuat naik burit-burit lah. Sia nya kadang ngawal we babel teh ah. Bandung. Halo Mang Jack, kumaha Mang Jack? Oh, engke arek aya Kang Dedi cenah. Kawali ka Astana Gede. Di imah. Hayu we gindit mah. Heeh, siap. Urang da gua nyamper we. Kenapa sih aja? Nah, Jawa ka dieu. Kasih Oding di mananya? Itu si Oding kan keur ulang-ulang wes noga. Oh, bolehnya. Si Oding lah, Bang. Lajik. Ding. Ini nah, ini cerahnya poe nanya. Teu hujan, cuaca enakeun ya, Ding. Sorangan wae, Ding. Tong basa-basi cungur lah. Ek naon sia? Nahin. Bener aing poe ayeuna mah maneh. Masa kaen pisan euy. Gandeng cungur. Ek naon ka dieu ca aing teh? Atuh biasa we sia teh. Ya. Aing baik-baik. Aing secara baik-baik ding ka dieu nya sia sok purngos-purngos kitu. Pamali dusun eta teh. Dusun. Sok ek naon sia ka dieu? Aing aja baik-baik ti dieu. Ka dieu ka sia jauh-jauh aing pinjem duit ding. 100 aya. Geus kabaca. Tina bebeungetan age sia mah ek pinjem duit goblok. Si cungur sugan aing teh ek naon aing teh nginjem duit ka si Oding. Aing teh jadi nyamperkeun di dieu we heula nungguan si Ajona Indit engke nginjemna ka aing. Ulah kitu atuh ding sia teh. Ka aing teh. Mun beunanya butuhna ka aing teh, ayeuna aing keur butuh lah ka sia ieu. 100 lah aing aya perlu ieu. Penting ayeuna. Moal jo. Moal. Supir aku atuh ding. Moal. 100 aing ieu. Eueuh. Sia teh kayak bisa aya pangabutuhna ka aing. Sapaan nu nyaho sia pan ngadak-ngadak setruk teu bisa leumpang ku aing digandong. Ngadak-ngadak burut engke sia ge. Ku aing dianteur teh tambah goblok. Sia ka ngayekeun aing setruk goblok. Hanteu aing mah. Rek merek njem moal sia. Eueuh. Anjing pelit-pelit teuing. Nempo si Isal teh. Cing. Nah jadi nanyakeun aing. Eueuh. Perempuan. Pasti emang nginjemna ka aing. Nyumput lah di dieu aing malah kan nyamperkeun ah. Awas ya kayak ke aing mun aya pangabutuh. Aing baik-baik jauh-jauh ka dieu. Usia di kieu. Sia we eta mah datang aya butuhna hungkul cungur. Masih atas naon ti si Oding jo? Bang. Teuing euy. Si Oding kitunya nyangka Bang. Teu nyangka kumaha jo? Nyapan kurang teu ajak gawe di proyek. Nah, kalau kang aku goreng abang sih. Cenah aing bae teh cenah diajak proyek cenah ku ngadoyok cenah teu dibayar cenah. Dah cenah sia ge cenah pasti moal mayar. Nah, aing baik-baik lah abang ngajak digawe. Nah iraha aing ngajak ke proyek bareto nudukeun sote aing mah eta mah teh nyaho masalah bayar jeung teh nama aing bareto nudukeun hungkul. Tuh ini tuh, nanti jelek we abang da. Anu bener kehet. Bener aing mah cenah teu moal percaya ka sia mah cenah. Ka sia mun kawadoyok aing geus teu percaya cenah. Dah cenah kabagi cenah. Anu bener kehet sia teh. Goreng wa. Ya wa. Urang balik ka lawa. Ojik. Kabuk sia teh sarodi ngoblog. Oh, bu rese saninjum teh. Kabur. Nah sia ngagogoreng aing kebal. Ngagogoreng naon ban? Cek si Ajo cenah sia nyebutkeun ka proyek bareto cenah teh dibayar. Nah aing pirage nuduhkeun hungkul sia. Nah iraha aing mah mau. Sia kehet. Iraha aing mah mau masalah eta. Bieu cenah cek si Ajo ka Si Ajo ka dieu mah naon ek nginjem duit ngan ku aing teh dibere. ngajakar proyek cenah kehet siap Ngajakan proyek kumaha? Puguh ek nginjem duit. Ngan ku aing teh dibere. Anu bener kehet sia ngomongna cenah cek si Ajo. Cenah bareto ge aing najis cenah rek gawe ge da bareto ge cenah wadoyok ge cenah di Naon Pak? Dieu si yang goreng cenah nyebutna cenah cek si Ajo cenah nyebutna basa proyek jeung wadoyok cenah teh dibayar nah sia iraha aing. Hanteu. Nah kumaha mah cuma nginjem duit ka dieu teh. Tah, nginjem duit naon? Nah ngaku goreng naon pan kurang didengekeun ti dieu ek nginjem duit ku si Oding teh dibere. Tah eta. Bener.
Si Warjo si kunyuk. Kaing cenah ngomong nanti cenah. Diajak digawe cenah kurang teh ke proyek si Oding kalau kang goreng wadoyok cenah berarti kita dibayar ku wadoyok ge cenah. Buku aing nginjem duit, lain naik ngajak ke proyek. Jam duit. Si kunyuk non Nasi ahol maksud. tidinya. Aing nungguan di ditu kayak bisa diinjem na ka aing. Awas si Warjo ku aing melepangi goblok teh sugan aing lu.